dek nyampaikan rasa mau mual bisa jeung beda-beda ke cara nu nyampaikan. Mungkin si itu mah kalau boga rasa teh dek disampaikan teu gana carana kos kitu, si ieu mah kos kitu. Nu mantap kitab wali beda-beda cara menyampaikan anak Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, tapi metode eta mah kos kitu, Ihya kos kitu, Hikam mah kos kitu. Nah ieu menyampaikan rasa, dek nyampaikan rasa ujung-ujungna mah di Ihya ge dek nyampaikan rasa marifat. Cuman carana make metode lantaran aya guru kitu keneh kitu Syekh Athaillah cara nyampaikan rasa teh kumaha ieu supaya kaharti kayak Gus Dur mah kitu cara nyampaikan rasa. Jadi dek nyampaikan syariat make rasa eta teh tadi model kitu nyerorok kidul berjilbab tidak berjilbab eta dek nyampaikan rasa. Gitulah gaya-gaya manusia geus sampai ka rasa engke keceplukan omong bae rasa teh kajen kukumaha ge bakal keluar bae ditahan-tahan bae kajen ditahan ge tetep bae bakal keluar. Urang mah lantaran teu boga dikemukakeun ge lain bae. Jadi beda. Mutiara nu aya nu asli dikaluarkeun bakal katembong sinar mutiarana. Tapi batur rawa bening kajen teuing diusapan bae ge emang sakikituna bae. Sakikituna bae emang teh menang gitu, menang ngamodit, menang ngitak. Geus bae sakikituna kajen kukumaha ge. Nah, iyalah manusia nu geus boga rasa. Marifatullah bisa ngabedakeun si ieu wali, si ieu lain. Di mana eta teu kanyahokeunana hese nyaritakeun apa? Justru wali diangkat jadi wali teh ya, ku sebabnya geus bisa ngabedakeun.